Ai, jelema jakung badag ge. Gede-gede teuing naonnya ieu? Heuh, cek gede-gede teuing ieu teh naon? Naon ieu? Ada. Tak seorang udah gede-gede. Lawan gitunya kan. Awas. Oh, kemana? Lagi. Isi siap nu hajat hidup teh. Saha maneh? Oi. Bima. Saha? Bima. Tadi kan itu mau batur. Bawa batur aja. Batur aya rencang. Jeung rombongan maneh teh jeung rombongan. Rombongan. Sapan saeun mulanya? Opatan biasa. Oh iya, opatan cukup. Ke. Gancang ditanya ku aing. Keur naon maneh di dieu? Keur naon sia maneh di dieu? Hei manusia. Aing di dieu keur ngalaksanakeun tugas. Tugas naon? Tugas naon ieu? Tugas pesen di kampus. Punya tugas di leuweung. Hah, da ieu mah di kosan tugas jadi ya ini kenaon apa dia alas paingan aing teu ngariung kara-kareung surat cigerok-dok ketangkalan beunang siap beurang geus kababat geus karusak ileuweung ora kapinu gawe alah wanian sia kieu mah wanian sia kieu mah manian sia kieu mah teu kadinya anjing sia we eta sorangan ya lamun maneh apa ieu alas teh ieu teh dijaga pisan hah gantang tuh malamun teu nyereteng apa saha rek nangkis sok kadinya sangareupan bak sudah aja dah ieu teh leuweung teh aya nu ngajaga eta hutan lindung ieu teh aing itu nu ngajaga anak-anak kari-kari sia bangsa manusia datang ka dieu ngarusak ka jeung ngababar ieu alas paingan salah cek katerangan yen rusak alam jeung teu bangsa-bangsa sia aing mangalaksanakeun tugas di mana anguran mah leuweung mah dijaga teh lain dirusak pada dia yang dibarakeun manusia aing dibarakeun maka besieuneun ku aing wayahna teh balik arek dengan putih maksud aing balik ka lemur tok aing di leuweung ieu teh alas teh teh aduh ku aing mah dijaga sia teh ieu Dijaga ieu. aing kikieuan lain ngandung uluh harti aing kikieuan ngalaksanakeun tugas janji aing kepada Kurawa lamun siar kalangan berarti rek ngaduk sing harapan rek nantang ka aing sia bija aja kalau ngalawan sia mah ongko setiap bangsa manusia cenah makhluk kalau dimujakeun ku Allah tapi kitu patah sakala konten pura boro-boro ge sia si babu kundi jeung si eya ngabiasa nyarek aing teu bisa nyaan sia teh sok bae aing balik ka mentasaran naon saplahkeun datang keca ka tuh aing keluarkan getih satetes amekan sajami buuk salebar pedi itu keluarkan nyawa tenaga aing pek aing balik sia kieu cara nama wayahna tegakeun sia larang maneh tegakeun pati maneh di ala sia ku aing sia geus wani-wani ngarusak mah sikeun sia di leuweung teh moal mah lu geuningan anyir cilaka anyir dah naon kade sia ulah ieu tinggal sia ulah tinggal ulah teh poe bawa jenengan ageung teh mah oh moal we di dieu we cilaka ai cuma di leuweung moal curi model gitu sia nya Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nyaron deh ya. Pada nyaron. Nah, tanya di Medina ini. Wayah mana rombongan tadinya? Nama itu tadi bejaan itu dulungan mana itu sedeh. Pas ini kita lewat lu larangan itu. Geledagan itu. Lu geledagan itu. Udah ide mengancur sih teh. Wayah nama di sana sih gue sedulungan mana. Maksudnya singgih aja aing. Oh, wah dia gitu sih kayak. Ya, bola-bola kayak mana pangkatnya jelema rakyat ketiga. Dah, raja di santer ada jagat ku aing mah di sangarepan. Nu di sebaliknya mana tiga lara? Tiga, pati, tiga. Sikian mana? Aing mah hayang perang tanding dina lagu. Naon teh? Lain tangis. Terus. Lain. Naon? Not no net neng. Fokus. Daun pulus. Beres. Nah bisa gitu, besakan he. Sok atuh, sok nen, langsung nen. Langsung we nah hatuh. Yo. Kalah malawar gerak. Ya, parem. Sok. Nahan dalam kayak hati. Mana tiba di teras ke kali raya piringan. Kalau yang kau lagi bisa kau. Aduh. Ngomong ada deh ya. Perang tani dina lagu 20 ke Bojong. Anjing mah lagu tilil cebian lah. Ya, ayo bangbing pada ayo bangbing. Ayo bangbing. Aduh ambil viral. Dewek tiga lara, tiga pati, tiga sikil dia. Lain ngarung, lain ngahaja dijaga alam tekelah dirungsak mana teh bima. Ngajam layu. Ngajam layu. Rasa sih. Memahami. Kumaha rasa? Yes. Anjir. Sugan dari karasa tarik eta geus aja mali aja melayu bade lain teh.
Ya, leuweung teh kuat dijaga lain di rumah. Tenangan si Messi kan gitu ting mah. Baik ngala mun Bima jadi pemain Persib beunang kah. Aslina. Beckham lamun di Persib mah. Kalah ka Harare. Lanjut kuing ditajong lebih ke ngebelesat gitu. Si Bima jeung aing sia. Jeung aing seri kalap ditajong seri ke ngebelesat. Ayo. So, isi ada darat ditugang. Pilih. Oh ya, Ayo. iya ajak nukangan juga bro. Mod. Tuh keren. Keren sen. Luar biasa. Bima. Kieu carana mah di. Adik aing yang dia pati beke ngacel gitu di tenda. Buntang ban. Aidi. Hela kage 13 kana walungan. Yung sa pros gitu kan. Nyungsep. Kadi. Alah. Hey. Ulah cacakan elek sama gigi nyanyi siapa? Mau atuh penting makan kumanya. Lu segini euy. Bima teh. Maksudna pan urang mah diterina ditugaskeun datang ka marcapada teh pikeun nguji kabisaan. Nya. Pak urang mah sasana teh dititah ku Kang Jeung Rama ieu mah tipati Jagannata. Nya. Kumaha teh ayeuna? Geus, ayeuna mah urang balikeun deui ka diri urang sanyana, urang sampurkeun Bima. Mun kieu carana mah ningali pagawean kieu geus layak. Pikeun yang hareupan kahirupan nu sanyana panawa teh. Hanya uing mah nginu kau akan we kumaha sakatan. Ayo urang balik deui. Ieu dina wa amarusa amarusi leungit diri nu sayati ilang warna nu sanyata cangir janten batara. Bayuan batara it. Urang angkir Bima kadir sabab urang malah kadar katitahan ku jagat pramis jagat dewa ia motipati jagat natanya atuh kieu carana mah urang buru-buru mulang urang bikin we ieu tugasna ti ia motipati jagat nata Bim Bim ada apa kadieu Bim kadieu
Sa Bima Wes Saya Ke Eya Ke diuk Maulah teh kededeangan buah buta tapi apa ke pisan teh halangan kada maksud kau lah di tangan kawa tungtung langit ke moal kapangi nah eta teh jelmaan anak eya sahaja datang kamar capada nanaonan itu ya muji eya katugasan ku hiang mati pati jagat nata batara guru pikeun nguji kemampuan anjeun sasana tanaga nepi ka mana sing horeng si mana horeng geuningan anjeun teu geus layak pamungkas eyang rek merek kadeudeuh rek merek kanyaan muga-muga jadi cukang pikeun ngalancarkeun pamaksudan anjeun naon ye eyang rek merek kanyaan Sambat mi siapa lain tomat ieu teh gada naon ieu gada rucak por ieu gada bisa dipakai ku anjeun malah mana ngabantuan kana maksud anjeun ngabapat dia alas itu Bima ieu kaduduh ti para dewa keur anjeun oro nuhun eyang nuhun tidak tarima iya yang paling di kasawat ayayang pandrang bulan berjuang di medan perang oh iya kan? mantap oh ya kieu ini mere walu ini walu sia teh gada badak teuing teh musim horeng si mana horeng gua putar tadi teh pot jadi dewa wah bila ku teh bisi saya percaya kira lagi di YouTube ada ulangan ayo we kita ka abi teh tah dina mulangna bere ieu gadah keur aing bantu cenah kana maksud aing apa di alas bertani wah beres lebih gancang sing horeng ini agak kereke sabaraha persen saya we pitu ngalongonya paingan cek cenah kamu urang bener-bener makaya dina kayang tangtu bakal parang dina teu parang lagi bakal aya nu ngabantuan sagedengan urang penting mah urang nya teh sing buleud teh kan sing kuat sawang-sawang kan sing kuat eta mata-matakna ieu teh buleud dah gada teh buleud beuki kuatkeun deui eta pateh kadan beuki buleudkeun lamun geus buleud pek rek ditibakeun kana naon ge bakal bejar babaring agorno muhun bot lamun awe sia aing moal eling-eling gue gitu loh pokoknya mah stay tune sele gue coba boleh tidak oke agan sen abdi bade kurang velocity coba papat dong sok cenah kira ini baca bisa kita velocity sok gendeng nang setan nya aing tidak aja velocity Marukan aing teh kumpul beunang sebenarnya we kana mai hulung teh gitu lah naon buruk kawan abi teh mutan teh di Sumatera jauh sia molor wae cuma leungit jadi dewa nya yo dulu ya mere gada teh eta teh numutkeun dina ujaring panyariosan eta gada teh cenah mah ti kadewaan eta teh lamun selain teu percaya ge koing diweakeun kuning gitu wae atuh lah baloros bapak pengasar ulah Raden Bima saparantosna kenging kadarujang pro lajeng yang ngabapat ya alas nuantukna gancangna nambahan Raden Ridho
di mimitian ieu kada dimanfaatkeun wae sing ridho kada ya ya wa ya ya Ajam lah yo. Lalampahan Raden Bima saparantos kenging gadang kasumangetanana nambahan malah dengan rasa capek itu kayanan si goreng si mana goreng si hanya pangeran bakal ngajalanan ke rumah tuna lapana Raden Bima putra strasan ngababan alas mertani kacayus di tengah alas amarta kacayus ayah hiji dewa anu disupata ti sawarga ngegelar kamar capana kakasihna Bandung Bandawasa ieu Bandung Bandawasa sadidin tenang anu ukur jeung cerikan DBD anu rubah wujudna jadi batu jalanan disupata ku para dewa jalanan parantos migawehan teu hade di sawarga anu eta pagawean teh teu dipedangkeun pisan sadidin tengah ye Bandung Bandawasa anu kuna geuleun orang batu nyata penjelmaan ti Dewi Windaro Sedih. ieu Bandung Bandawasa sadidin tenangan ukur yang cerikan batu jalanan eta teh meureunan rasa kacintaan ka Dewi Windarani daya deui nu tiasa nandingan kacintaan ditinggal ti kata pihak ini ibarat kuano jangan ngagupaya nanging upami sip disampurkeun ku ieu Bandung Bandawasa jadi batu deui batu deui kitu jeung kitu lalampahan Bandung Bandawasa tobah Yai akang sono akang nyileuk sorangan Kebenang di Tigu Lama, kebenang di Picasso. cinta kula moal bisa dihilian kudu sejek obat ampun dewa kula kasiksa sono kasar sono
rek nepi ka iraha kang disiksa model kieu geulis akang sono nyai akang sono luar biasa para dewa nyiksai nepi ka iraha nepi ka iraha parende dek kitu keur kaula mamoal genteng-genteng foto geulis keur ngabelaan anjeun layung beureum narembongan kana ngage ngararangan panutan nu kungsi ka sorang iraha ka sorang deui Sanajan itu natali muacana jeung areuna sanajan dipuntan ganti sanajan dipuntan ganti muacana kaan